Iya. Ayo tebak saha. Sugan. Saya. Len. Tukang jukut. Itu Cibasur. Bisa wae maneh Gus Ika. Salah kabeh oge. Ingat teu? Cang cuci eti kohok. Bukan si eti lobok. Anjing. Ingat ya nama. Unang, ingat anjing siap. Nah, mana mah Gus kudu make password wae deh. Anjing, pan parao deui. Apa. Naon ieu teh? Satar luas kieu deh kan. Jadi kieu Gus. Urang teh yang panggil jeung maneh. Mana yang dijemput ku maneh. Lain soalna lieur. Ke kampung maneh mah. Suka talimeng deh Kak. Nah, dadak dika. Can boga krecek caduk enjang nyuguhan mainan age. Ih, si Haji. Kan nyuguhan caduk sih maka dek. Tapi tenang. Yang sahabat terbaik mah. Dek siap nyambut kedatangan Unang. Buruan atuh. Aduh, Neng teh muncrut, Kela Neng, kedeng deui. Mana itu teh nu bener Unang. Ke di WC. Kela kadoknya, rek baheula. Ayo mah, geus lah. Ke telepon deui. Nah, Yuk. sahabat lama ya. Unang, I'm coming. Arek nganter kasih Amel Basri. Halo sayang. Halo, cintaku. Ini di mana ayangku? Muah. Di bumi. Naon gitu ya? Antar Neng yuk. Mau bisa ya. Mau pageun babaturan. Oh, jadi nama pentingnya babaturan daripada Neng. Kayak gitu ya. Dengekeun. Neng teh yang diantar ku Amel Basreng. Teu kuat liat Neng teh atel. Teu ngegel Basreng. Nah, tukang mas teh urang deket imah teh. Ini kudu yang diantar. Dengekeun. Kumaha mun kan Neng diculik ku om-om, terus diemprut dibawa ka rungkun. Terus kita asup karena berita. Terus kita aya dina TV-wan. Daeknya bawa ka Bogor diemprut ku om-om. Satu nulikna lagi, kamu udah ikut. Oh, cek ata ayeuna teh Neng teh geus teu geulis deui kitu. Goreng gitu. Dengekeun. Di luaran teh lalaki teh loba nunungan urang putus teh. Nu hayang ngemprut cing Neng teh. Tapi yang Geus eueuh tapi-tapian pokona mah antar Neng meuli basreng, lamun teu digoreng saku aing. Dasar lalaki teh tahu diri. kumaha tuh dikasih unang. Oke lah. Oleh deh. Udah punya terus ya. Pasang eureun. Pasang cicing. Kunana?
Nah, nang gitu ih. Atuh amang itu juga orang leuweung. Penampilan oge otak nyiksionan jelema. Yakin mangahina ih. Ieu urang teh di kotang. Ih, keren kieu. Keren mata mana soek. Naon deh naon, Mang? Lain. Apal teu jalan Cisimut ka mana? Dieu. Dieu. Jalan Cisimut nya. Hah? Urang nyaho. Nya. Pokona mah amang asup ka dieu ke Nagalengannya. Betul. Heeh, ka dieu. Asup ka Nagalengan terus ka tempat teh Galenganna. Tempo. Ka ditu, Mang. Heeh, kan itu. Kayak teh tidinya teh urus pokona mah lamun manggih belokan, belok. Kayak keluar di dekat jalan gede langsung ke Cisimut. Atunya. Ya. A few moments later. Cik, kuasa ka dieu deui. Aduh, Cik. Kemelah deh. Demi si Agus. Nanyakeun di karup. Ya. Sama anak tukang pasar teh. Kamari di dieu aya. Yakin ieu mah. Gara-gara kamu dah. Baturan teh lila di jalan. Ari kayang kamu teh masih. Kamu batu kutang nyalakeun ke aku, batu cangcut nyalakeun ke aku. Terus saya tukang basreng eueuh. Aku deui nu salahkeun. Jadi awan ya enakan neng. Terus kamu lain salah satu. Dasar lelaki itu tahu diri. Daun deui. Geus atuh ya. Tong segala rupa dipasrahkeun. Dasar lelaki mikir naon. Agus. Agus. Unang. Unang. Agus. Unang. Agus. Ih, kata tangkepan. Lah lamun teh jeung lalaki deui. Ges. Kali teh kamu kok urang. Tanggup. Itu ya. Gigi peniti baturanna. Tuh, dengekeun si Agus. Urang teh babaturana. Oh, ini nama atuh leuwih milih babaturan A daripada Neng. Ai nama Neng teh geus teu penting deui jeung A. Geus mulai nama tinggalkeun Neng. Pilih babaturan A. Tapi yang Geus, tapi. Hampiri jalan yang kita lewati. Agus. Setiap hari kita di sini. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini.
nang di. Kudu dijelaskeun. Oh, kudu dijelaskan. Tapi nang, Oh, tapi-tapian. kunaon we nang eta? Tahu sih, jauh. Udang. Beda. Aduh, kayak lagi. Bentar. Aku naon sih? Kang Seri. Kamu batukar tukang kotak. Up. Tahan. Naon deui? Pengikeun. Naon deui? Pengikeun. Iya. Kan di Unang.